cara jadi kuari urang ngurusan batin geus digambar atuh batin urang ulah diurusan teh supaya kumaha ulah aya hasud ulah aya ria ulah aya hubul mal ulah aya hubul jah ulah aya hubul riasa ulah aya zulmu ulah aya gibah ulah aya hawa ulah aya ujub eta nu dipicinan. Waduh. Carana kumaha paksa. Geus metodena macem-macem, tergantung kumaha thariqahna. Thariqah qadiriyah boga cara menuju Allah kieu carana, Naqsabandiyah kieu, Tijaniyah kieu, Utsmaniyah kieu, Ghazaliyah kieu. Kemudian Satoriyah kieu. Beda-beda ngan hiji nu dimaksud demen ka Allah. Lamun nu paling lemes qadiriyah, lemesnya nama teu ugal-ugalan. Ieu lah nu mantak di dunia penganut qadiriyah teh terbanyak. Sebab nya nama lemes pembawaanana kalem. Bisa pakai gitu lawan ngaranna nyantai. Tapi lamun Saziliyah terutama Ghazaliyah, wah berat. Ini keur carita perjalanan. Geus urang contoh hiji bae. Moal dicaritakeun perjalanan thariqah nu mana? Siji jelema deuk asup. Kana thariqah ditanya heula ku guruna, sia deuk asup thariqah teh maksudna naon? Hayang maju usaha, goblok sia. Ih nu geus-geus ge tuh di Tasik mah asal asup tarekat bae, nu dagangna maju. Tolol sia, sasar sia. Emang kunaon? Thariqah si kada dagang jurusan anak, bego sia. Aya deui datang, "Kiai, urang bang masukkeun tarekat." Maksudna kumaha? Supaya ieu naon jabatan langgeng. Ih tolol goblok oplok. Pangkat kawalian asup dina ma'rifat khosoh eta syaratna kudu ngaleungitkeun jinis jeung ngajauhan tina his. Pindah berarti urang. Babari diomongkeunana mah tapi dilaksanakeun. Neangan sakabupaten Tangerang asana moal manggih hiji-hiji aja. Ulah aya jenis-jenis dunia rentul di jero hate. Satungtung aya keneh di jero hate rentul berbagai jenis salian Allah. Ieu jenis-jenis dunia, jenis makhluk, setan, nafsu tadi jero hate eta teh moal diangkat jadi wali. Jadi jelema nu geus diangkat jadi wali geus bisa nyepak jenis total ulah aya di jero hate. Kumaha cenah kiai? Atuh aing hese pugu. Sia deuk kumaha ka aing. Atuh hese sarua bae. Aja tuh kumaha? Geus ulah kumaha? Hese bae pokona. Lain pan urang teh hirup di dunia. Aju atau kapan ngaranna ge makhluk sosial. Berarti kan hubungan sesama manusia endeu kumaha eueuhna di jero hate. Jadi kan aya bae di jero hate. Tah, urang mah encan ge berangkat geus ngarasa hese atuh moal. Jadi berarti atuh urang mah memehna ge geus eungap neuleuh gunung. Wah, moal bisa nanjak aing mah. Atuh moal jasa. Kudu dieuweukeun berbagai jenis-jenis makhluk nu aya di jero hate picen. Jenis-jenis dunia nu aya di jero hate picen. Wal budu anil isi jeung kudu jauh tina berbagai pancadria. Lamun tadi hisi mah di luar urang, jenis mah di luar urang, rentul dunia di jero hate. Ieu mah hisi mah rasa urang, mata indra. Nu 5 panca indra. Ceuli, irung, sungut, leungeun, letah.
eta nu eta teh kudu diusahakeun atuh kumaha carana atuh aya teu bisa ngan saetik micelan dunia di jero hate saetik mimiti dunia teh ditinggalkeun urang keur usaha eureun usaha aya teh cenah anak pamajikan kumaha geus atuh ulah yang jadi wali sia inget kana pamajikan ulah menyecepan wali ge eta kawin lain deui kumaha sih teu kaharti aya teu kaharti bubu atuh ieu kumaha atuh hese we pokona mah hese tah kuari bicelan geus teu usaha nu aya di leungeun urang kudu dipiceun ye atuh dipiceun urang ke urang teu boga naon heuh ai teu boga naon mah ke anak pamajikan ulah aja hayang jadi wali sia inget ka pamajikan mah ye atuh kudu kumaha geus ulah we pokona kumaha sih cenah ke ieu inget teh jauh ya hese atuh mah ka hese ke nu benerna kumaha nu benerna mah urang teh titah ngageserkeun hate berangkat ti dieu ka Bandung mah ninggalkeun lembur berangkat deuk ka Allah mah teu kudu leumpang urangna cicing bae di imah ngan geserkeun hate ngageserkeun hate teh kumaha atuh aya nu nungtun guruna nu mana eta teh anu sok ka pendopo Haji Mursyid da mah ditungtun ku guru supaya ulah resep kana dunia diberelah pandangan-pandangan tentang dunia mun Kangjeng Nabi ngabahasakeun dunia lir teu beda jeung bangke saha sih nu resep ka bangke Kangjeng Nabi ngabahasakeun kun fid dunya ka annaka gharibun aw abiru sabil seakan anjeun di dunia teh ieu teh gumbara deuk balik ka ditu ka mana ka ditu ka mana ka tarikolot atawa ente teh keur lempang deuk menuju sesuatu urang di dieu deuk ka Bandung eta keur lempang di jalan geus datang ka Bandung lewat kabeh urang ge deuk menuju tarikolot kan perjalananna aya nu kajahe heula aya nu ngridit heula eta perjalanan urang deuk menuju tarikolot kabeh cing hade kudu kumaha atuh ieu make cara jadi kuari urang ngurusan batin geus digambar atuh batin urang ulah diurusan teh supaya kumaha ulah aya hasud ulah aya ria ulah aya hubul mal ulah aya hubul jah ulah aya hubul riasa ulah aya zulmu ulah aya gibah ulah aya hawa ulah aya ujub eta nu dipiceunan waduh carana kumaha paksa geus metodena macem-macem tergantung kumaha thariqahna Thariqah Qadiriyah boga cara menuju Allah kieu carana Naqsabandiyah kieu Tijaniyah kieu Utsmaniyah kieu Ghazaliyah kieu kemudian Satoriyah kieu beda-beda ngan hiji nu dimaksud demen ka Allah lamun nu paling lemes Qadiriyah lemesnya teu ugal-ugalan ieu lah nu mantak di dunia penganut Qadiriyah teh terbanyak sebabnya nama lemes pembawaanana kala bisa pakai
daun ngaranna nyantai. Tapi lamun Syadziliyah terutama Ghazaliyah, wah berat. Mekeur carita perjalanan. Geus urang contoh hiji bae. Moal dicaritakeun perjalanan thariqah nu mana? Siji jelema deuk asup kana thariqah ditanya heula ku guruna, sia deuk asup thariqah teh maksudna naon? Hayang maju usaha, goblok sia. Ih nu geus-geus ge tuh di Tasik mah asal asup tarekat bae, nu dagangna maju. Tolol sia, sasar sia. Emang kunaon? Thariqah si kada dagang jurusan anak, bego sia. Aya deui datang, "Kiai, urang bang masukkeun tarekat." Maksudna kumaha? Supaya ieu naon jabatan langgeng. Ih tolol goblok goblok. Lain kali ya tarekat mah jurusan anak. Abdi coba ieu pangdidikeun tarekat kiai siap. Maksudna sia tarekat deuk naon? Abeh ceramah abdi laku. Goblok. Tolol. Pan kumaha sih kiai? Pan ieu dakwah bego tah mah goblok. Carekan ku kiai. Lain batuk, bego. Geus teu kuat teu kuat tarekat teh. Aduh. Geus pokona mah tarekat tukarar itu teh tata. Lamun diasup-asupkeun guruna lu bego. Waalaikumsalam. Enaon sia? Abdi pangdidikeun tarekat. Maksud sia tarekat deuk kumaha? Deuk kayang ka Allah. Wani sia lamun eta dunia sia dipenta ku mama. Mama yang naon? Balik sia ulah wakan tarekat. Ya mama ge teu hayang ka dunia sia kan aing manyoba sia. Sebab ieu tarekat mah deuk ka Allah, berarti duniana kudu diruntuhkeun. Lain jang mama. Atuh engke mama sugih kula susah, atuh masalah. Kok jadi gitu sih mama? Atuh aing geus jadi mama mau masalah. Ngeunah-ngeunah mah teu jadi mama. Tolol sia. Aing ge tolol. Oh lu bener. Mentak norekat mana kuari nu norekat teh. Ujung-ujungna dunia makhluk. Cenah mah disederhanakeun. Sederhana tuh lain jurusan. Aya ge tokoh sederhana. Norekat mah kudu tasblang. Pepegatan jeung makhluk, pepegatan jeung dunia, pepegatan jeung nafsu. Pepegatan jeung setan, hiji dek menuju Allah. Siap. Tuh empang gali ku sia. Aja lamun geus digali pelakan lele. Aja mun gede jual ditanya mama. Ieu mama tolol. Hese. Nu batak moal kaluar urusan pertorekatan mah nuku urang sok disebut. Lamun teu ti Abu Bakar Shibli Syiri Sikti, lamun teu Syiri Sikti Marufil Qurhi, lamun teu Maru Junaidil Baghdadi, termasuk eta teh kitu halak dan lain sebagainya. Moal kaluar ti eta bae Abu Hasan Basri, Ja'far Shiddiq, Syekh Muhammad Bakir, eta bae Imam Zainul Abidin kabeh, Musa Ridho, Musa Kazim. Guru tarekat mah ti dituna eta bae kabeh. Anu kabeh ge pernah diadili kabeh ku raja. Sebab naon? Atupan kadeuleulah kontroversi. Anu dibunuh sagala sabaraha ahli sufi nu dibunuh masalah. Anu dibunuh teh jadi. Anu dibunuh jadi. Oh masalah. Ka Allah. Aju kudu kumaha tuh. Moal kaluar guru pertorekatan mah seperti eta. Terus batak bersilsilah. Teng lamun teu bersilsilah salah atau hasil mimpi salah. Mimpi bajang sorangan.
sebab naon ini ngalepaskeun dunia nafyul jinsi kudu dididik ya salah sahijina bae masalah sahijina adapun praktek dinu beda-beda torekat ya beda-beda salah sahijina sia bener ieu endek asup torekat bener siap segala rupa mun ku aing dititah siap hulu jadi suku jadi hulu ai bisa mama hulu wabdi dirobah ku mama dijadikan suku lain gitu bego sia mah tah bahasa kolot oh suka teh suku jadi hulu jadi suku teh dirobah tuh ku bakal robah geus teh siapa pikihna nu katalar ku sia naon takrib atawa sapinah atawa riyad tuh nu katalar mondok heula mondok atuh sia dek dorekat ke kumaha wuduna kumaha salatna talat dorekat Quran sia nu katalar naon kulhu jeung kuliah nu saja henteu atuh mah nya wali talarna kuliah kulhu doang maghrib kuliah kulhu zuhur kuliah kulhu isya kuliah kulhu subuh ge kuliah kulhu mah nya wali kos kitu talar ku sia tah juz amma teu babari hartina tala teh mondok heula beres mondok kakarak namun geus siap manyana geus berpredikat ustad kiai kara yes tah kuari maneh geus diasupkeun jadi murid beat ngaranna sumpah setia bakal mengikuti aturan-aturan yang doktrin guru apapun yang terjadi ya lamun sia ayeuna teu akur jeung teu nurut berarti sia dicoret dina buku murid aing siap atau teu naik sia ya yes ya paksa awak sia kuari unggal poe nyebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dipaksa awak teh awak encan kana dunia pak pemaksaan bahasa karena aya guruan datang kita tersep kana dunia tuh hese kita tersep kana dunia aing kita tersep kana dunia tuh nu di deuleu di sisi jalan mobil balulu hese ya. Anak hayang mobil pemajikan hayang mobil tuh sedangkan cak guru mobil maka jen aya ge asal ulah resep hese tak kiai ngomong kiai salah tak ngomong maknya nyana meuli teu resep tuh can paham paksa yo sia ya Allah adalah di salah satu tarekat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ta salat ya Allah ya Allah ya Allah berang ya Allah ya Allah ya Allah penting ya Allah ya Allah make baju ya Allah ya Allah ya Allah deuk KSG geus ulah maca bismillah ya Allah bae ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah saminggu sabulan 2 bulan 3 bulan 6 bulan kaditu nama asalan ya Allah asalan ya Allah neuleuh nu geulis ya Allah wah iya mah tarekat Habib Rozak ya tuh dipaksa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aya naon bae labil sumut kakarak sumut ya Allah get ditajong ya Allah nah aya kilat ya Allah aya nu liwat ya Allah aya jurig ya Allah aya jelema ya Allah naon bae kapantau hulu ya Allah eta kakarak sumut doang dilatih ku guru nah kuari sia geus bisa tah ya Allah 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 geus kabawa ku sia berang ya Allah penting ya Allah deuk mandi ya Allah deuk naon ya Allah make baju ya Allah ya Allah ya sia kakarak datang ka sumut doang eta tuh mulai naik kuari geus ya Allah ya Allah ya Allah naik kuari cicing sia diuk maca ya Allah na bareng tadi makan kakarak ya Allah ya salah satu toreka nu lain qadiriyah nu babari qadiriyah mah panjang kayak kaditu na urusanana ieu mah pendek ya urusanana ya salah satu torekat bareng kuari sia bareng
as sukuna seperti tahiyat akhir. Baca ya Allah 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 ayo sabaraha ieu macana sadaekna sia sakuatna sia ieu mah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ayo dipaksa awak teh kakarang dipaksa. Tadi makan bari leumpang bari kumaha bari ku ari mah diuk ya Allah 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 aya bae nu ngajak Jen kunaon urang ka anu yuk henteu lah ih lain ieu aya anu hajat emang ngiriman bae emang kunaon endek ieu boga dina hate teh aing boga wiridan ya Allah ya Allah ya Allah mulai leupas kan tah mulai leupas aya isuk-isuk mengajak urang bisnis yuk bisnis naon teh di pabrik kayak angkateun naon limbah henteu lah sia bae ih sia moal sok aju kitu henteu lah emang geus ya Allah yang geus berarti sinar ya Allah geus nyorot dengan sendirinya karena aya anu nungtun guru ngeunaheun ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dagang embung tinggal pamajikan ieu salaki jadi kieu nya puyang pamajikan ge puyang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lantaran loba tak anu ngaganggu kanyana teh babaturan teh dan lain sebagainya nyeun nyana tempat anu sunyi pamajikan mah nyaho keneh ieu mun kakak eueuh berarti di gubuk itu ya ai kitu babaturan dan lain sebagainya lah ulah dibejaan heuh geus atuh nyepi kakak kakak lamun hayang ulah bomo atuh aya masa pirti gubuk itu ka dieu deukeut taman deuk aing nu ka dieu atawa sia ka ditu emang gubuk itu ge meunang pake kikituan ih we halal mah masalah logor kene tama logor biasa kene ya Allah ya Allah ngan menghindar doang menghindar takkan geus dengan sendiri tah tadi ya Allah nu dipaksa ku guru teh horenganan aya makna di jerona tak tadina dipaksa ku ari jadi ngeunaheun encan menuju makna geus ngeunaheun doang ngeunaheun terhindar tina sagala kok nikmat amat ya Allah 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 bae hiji jana mah geus lain la ilaha illallah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah geus tadi di kamar ge ya Allah ya Allah nu tadina ka pamajikan sapeting naik ku ari mah 3 peuting sakali rada deres 3 peuting sakali kabelah ditu mah kapopohokeun seminggu sakali cak majikan kak kok telat kak lah ngomong telat ya Allah ya Allah ya ngageser karesepna teh ngageser tidak tadi dah ngome pamajikan ku ari ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ka pamajikan geus ralat majikan geus ralat ditaja ge ku anak ama ai abah ka mana bapak sia ieu sakieu musim hujan ge harasa aduh geus lain deui ya Allah 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 dipaksa tak ku guru teh nah kuari kan geus terhindar ti makhluk berarti kan prosesna lillah geus terhindar aya nu ngaping ye ceritana panggil deui naik baca ya Allah nah kuari mah sia jawab peureum aya makna ya Allah dibere ku nya ieu oh lain nu biasa lain maknana ieu tah ya Allah teh oh iya guys ya Allah ya Allah ya kuari geus menuju ke mana tadi makan bahasa kene ya Allah 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 tuh tina tadina barang penting kuari mah ditah bari diuk bari peureum ya Allah ya Allah ya Allah ya mulai geus terhindar-hindar kuari kana makna dibere teh ku guru manana ieu manana ya Allah 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 meureun mungkin bae 1 tahun mungkin ke kadituna teh 2 tahun lamun Allah deuk mere ner kunaheun ya Allah ya Allah neuleuh dunia teh ijid sorangan jadi tina pemaksaan maca ya Allah bae heula nu sederhana ku cara guru nu nungtun dengan sendirina dunia teh jadi hina di matanyana jadi kos kitu embung geus embung pamajikan ge nanya ieu nanya itu geus sabodo bae embung sorangan
karena dunia teh bung sorang sakumaha urang belajar ngaji amil jurumiyah bisa sorangan maca sakumaha urang mangaja non belajar ngejah alif ba ta sa kana alif jabar apa jabar maca bisa sorangan nah ieu ge sarua amil jurumiyah sorab maca bisa sorangan maca grammar mubtada khobar syarat jawab dan lain fiil jeung fa'il ieu sarua karena aya cara ti guru metode batin. Nah, kuari jadi bung sorangan karena dunia makhluk bung sorangan. Tadinya mah pemaksaan ieu mah keur carita singkatna bae. Teu rek nyaritakeun kumaha maknana dan lain henteu. Ngan aya nu nungtun mah kos kitu. Nah, kuari geus eueuh dunia di jero hatena nafyul jinsi ngaranna. Ai ku urang kuari dihaja-haja mah supaya ulah resep kana dunia moal bisa. Supaya ulah rentul di jero hate paling bisa sagedeung. Paling bisa sakadang ke aya deui. Sia ieu getol amat ieu. Naon kada berjamaah lah dunia ieu hina lah. Emang bener ya? Heeh. Emang sia bisa nyebutkeun dunia hina kumaha? Aing dagang rugi. Oh, itu siapa pelampiasan tah mah. Ji naon kana getol amat berjamaah. Heeh lah. Emang kunaon nu ngondang teh aya ngondang mager penting muludan. Aju kunaon lah dunia hina. Menggodaan gitu sih ya panitia tuh merek aing hina teh dunia goblok tolol mending berjamaah baik pohoan meureun tah panitia pang SMS kan coba kali itu tah tuh blon kos gitu nah guruan mah kitu bae lamun lain Allah mere fadol amat mah atuh hese bae oh horeng aya jalana urang hayang bisa maca kitab tapi urang teu daek ngaji ambil jurumiyah sorok atuh tetep bae hese bae aji gerage amil jurumiyah sorok hijikeun oh jadi bisa baca budak adapun cerdas tergantung budak mah aya nu 1 tahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun nah ngejah aya nu cerdas aya nu henteu ieu bisa baca Quran akarak maca doang atuh aya guruan urang kajen ku kumaha ge guruan geus aya di dinyana alif aya jabaran ba aya jabaran aya PS aya sorangan we hese tapi ku guru dituntun alif jabar ba aba jabar tasa jabar tasa abatasa oh ja abatasa terus kan ngartieun budak ya abatasa jahao sasalo bari lumpang ke budak kitu abatasa jahao kita maca can bisa kebal-kebal bagusnya oh ieu teh jang maca ini Budi ini kakak Budi, ini mama Budi, cantik sekali. Tolol tak guru dah guru kos gitu atuh. Ini bapak Budi, galak. Tuh lah pakai galak. Itu karena belajar maca. Nah iya ge sarua batin ge tongson paksa. Ieu sederhana tak kos gitu. Kuari tambah deui ku guru dah. Atuh aya guruan mah kan naik budak geus. Naik kuari kuari. Menuju ka batin lelembutan ananya langsung ku tafakur ku tetep eta tafakur jeung muraqabah mah aya bae berbagai tarekat ge tarekat naon bae ge tafakur jeung ngan carana nu beda-beda hiji maksudna mah menuju Allah jadi kuari mah di schedule awak tuh kan make schedule kan ari Kipudoli mah schedule na teh poe anu ka mana ieu kan schedule-nya na tah kuari schedule pabrik ya manajer schedule ini harus ini kerja ini harus ini selesai ini berarti minggu ini harus selesai schedule karena pembangunan di schedule anu ini harus ayo kelar kok mau diborongkeun mah ini harus minggu ini harus kelar ini ngaranna make schedule ngaranna ditata jadi perjalanan pagawean teh ditata ngaranna make schedule dunia seperti itu di bupati kantor bupati make schedule iyalah harus selesaikan ngaranna make schedule eta urusan dunia kuari mah urang make schedule thoriqah bada maghrib ieu nu kudu dibaca bada isya ieu kudu dibaca sare sakedeung ke hudang peuting ieu kudu digawean engke subuh ieu nu kudu digawean eta ngaranna schedule thoriqah eta kan dipagawe tah kuari musim hujan bada maghrib sare kemudian hudang isya karena hujan ngerincik tiris ngeukepan eta schedule ngaranna
kita schedule karena nu mantap reuneuh deui bila perlu nambah pada subuh eta schedule gitu karena tah eta mah schedule perbudakan karena nah ieu mah schedule tariko atuh make schedule di mana-mana teu digawean berarti kudu dikodok harus dikodok schedule karena untuk mengejar target kuari mengejar target nu mantap cek Syekh Abdul Qadir teh mah budak orok neangan emak mak kunaon syak ku mana dibuka geus diberesan mak pipis pipis kis atuh pipis bahasa Bandung bae atuh ki mak lapar eta mak-makan tah keur leutik mah kos kitu ma tuluh emang aya budak kos kitu ya kitu bae lah pokona mah ngaranna ma nen sia mah seuri nen bae gitu nyusu maksudna tuh kan budak leutik teh ka emak anu ngapingna urang ibtidak toriko mak-makan ka guru itulah Syekh Abdul Qadir hebatna luar biasa sarua jeung ieu kumaha berarti ka guru geus guruna mere jalan ieu kumaha guruna mere jalan sarua jeung budak leutik mah pipis aju ngompol sia ngompol bebejana atuh memeh ngompol tolol sia dicarekan budak hehe seuri budak dicarekan teh pipis engke deui cak mana rek pipis bebeja ulah ngompol heeh isu ngompol deui bae ma yang buka celanana dibuka enggak satu ieu mah lain teh bebeja lah mepeh atuh mah bebe lepet ieu mah carekan deui kan ieu geus sarua bertorikoh kitu kumaha ieu anu mah carekan ku guruna sia teh mah ngompol atuh bebe lepet terus bagi gede budak ya ieu ge bertorikoh bagi gede tah ku ari mah geus gede lain anak anu emak-emaan mana tuari budak si Ijul ka mana Ijul balik ke banta sekolah tadi mah anak neangan emak kuari emak neangan anak tuh istimewa Tuhan Syekh Abdul Qadir pada tangkadinya ngabahasakeun torikoh teh neuk ngadidik ka Allah ibtida mutawasid itu intihak lain deui kuari teh angan kumana si Ijul kemana iya sekolah budak geus balik jalan encan ke bawah banjir deh hah jangan ayam muncul hadisnya dijiwir kene batur geus balik si encan teh si mana ulin di masa ngomong batur ulin naon sia nonton TV malulu tolol sia ramen teh tolol mana goblok bejana tuh mah ramen mah aju emang mangka ditu tolol tama tak kuari mah eta geus ai ngisang mah teu ai pipis mah teu tapi nya sakola bimbingan indungna kene nu neangan kuari indung sia ada nya balik sakola ngegeran balik nya terus sore tangan awas budak tah geus bar tara magrib indung kuari nu neangan budak tadi mah emak-emakan keur orok kuari geus sedeng mah indung nu neangan teu bae kuari dewasa diantep mah si Ijul ka mana lah geus gede ieu geus bisa balik sorangan nge lain kitu mah basi ka mana moal geus nyahoeun nya geus dididik sakola segala ngaji geus 2 poe mah Ijul teu balik coba tuh telepon ku sia Jul di mana apel mah apel siapa tuh can wayah apel siapa wayah belajar kene indung masih nalingakeun kene ngan geus dilepas geus kuari mah tuh masantren mah mun cara masantren geus dewasa tah mun cara sakola-sakola diteudeun di Bandung diteudeun di Surabaya atau di Yogyakarta nah eta teh indungna geus lepas lantaran geus dewasa torikoh seperti gitu keur orok emak-emakane bib apa nen bogo Habib lagi nen ikut atuh
aduh. Nah, jadi kos gitu gambaran seperti gitu. Ieu cek Tuan Abdul Qadir. Torikoh teh kos gitu, leutik keneh mah kumaha mama, kumaha ieu, lempengkeun carekan. Budak leutik dicarekan tilok aya nu ngalawan ka kolot. Tilok aya geus lamun budak leutik dicarekan atuh tolol, mantak didoktrineun beak carana. Teu beunang. Sebab naon indung mah ka anak tetep ngisangan, ngompol diberesan segala rupa rot kacalana-calana disesehkeun dipoe jangan deui sugan marah budak atuh henteu indung nager sepeun ngurus budak. Nah guru mursyid teh seperti itulah ka muridna merengek lempengkeun salah lempengkeun carekan jiwir dan lain sebagainya engke dewasa seetik warima indung nuneangan kamananya anak budak pamananya besi salah dek dilempengkeun besi salah guru mursyid kos gitu terhadap muridnya besi salah dituntunlah timimiti tadi ya Allah naik wari berem diuk ya Allah ya bere manana ya Allah bisa sorangan nafyul jinsi eueuh kuari rentul sekupian di jero hate eueuh hati jero hate segala naon garang-garana salian sekupi teh salian sekupi yang punya Habib itu apa namanya segala pespa segala macem-macem di jero hate eueuh manusia eueuh nafsu dan lain sebagainya eueuh nah geus ditungtun di teangan kuari mah ku guruna digerokeun cap ka dieu dilempengkeun jeung ditu yap ka dieu dilempengkeun terus nafyul jinsi wal budu anil hissi syartun fi dukhuli hadratil qudsi jadi teu bisa ku sorangan aya nu nungtun nikmat engke ka ditu nah wayana sakitu wa ma'alul unsi wallahu a'lam bissawab.